Akang, manggihan BH abi anu anyar teh? Nah, abet nanyakeun ka Akang. Duka atuh. Eta sugan. Puguh eueuh. Bisi we atuh diampihan ku Akang. Yang naon Akang ngambihan nu kararitu? Sok marah rodel ah. Atawa kacokot meureunnya Kang. Kuranda tetangga sabeula. Ulah sok goreng sangka kitu. Barina ge tatangga sabelah mah tara make BH. Apa di mana? Para make BH? Meureun eta ge meureun. Meureun. Awas ya mun kapangi. Kang, ari isukan ka kebon moal? Moal Akang nagen rek aya perlu. Reka mana kitu? Rek berpanjang SIM heula. Nah, habet diperpanjang. Kete moal mahi gerakan dompetna manjangan. Lain SIM-na anu dipanjangan, tapi waktuna anu dipanjangan mah bisi kaburu kadaluarsa. Lamun geus paeh mah engke barabe. Tinggal kubur we, make barabe. Mak nya SIM dikubur, aya-aya wae. Kan tadi cek Akang paeh. Lamun paeh mah dikubur. Terus tahlilan. Tahlilan. Naon hubunganna SIM jeung tahlilan? Buka lalieur ngobrol jeung Akang mah. Tara nyambung. Nyai ngalieur.